Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Andi Susnandi abdi di prodi PBSD semester 2. Di dieu abdi bade bade di dieu bade ngadamel video pembelajaran ngeuna dina mata kuliah maca intensif. Di dieu abdi bade nyobian bade nerangkeun naon sih aya maca intensif teh sareng contoh dina maca intensif. Ieu pangajaran ieu ku abi ditujukeun ka kanggo kelas 3 SMP dina eta ngeunaan maca intensif. Hayu urang kawitan. Naon ari maca intensif teh? Maca intensif teh nyaeta maca anu sacara cermat nyepikeun nyurtian hiji teks sarta urang kedah nyurtianna secara rinci sareng akurat. Jeung maca intensif teh nyaeta pangabisa nyurtian anu sacara etana kedah akurat serta kedah kritis kana fakta. Anu dimaksud ku kamampuan maca sarta intensif teh nyaeta kamampuan ngartos sacara rinci eusi bacaan sacara lengkap, akurat, sareng kritis kana hiji kanyataan. Konsep opini, ide, pangalaman peserta sareng pesena oge kudu aya. Sareng karakter kumaha sih ari karakteristik maca intensif teh? Janten karakteristik maca intensif teh nu kahiji nyaeta urang pikeun maca ngahontal tingkat pamahaman. Jadi urang teh maca pikeun ngahontal tingkat pamahaman anu luhur sarta bisa nginget dina waktu anu heula. Jadi pami dina karakteristik maca intensif teh nyaeta urang teh macana teh pikeun ngahontal dina pamahaman nu luhur. Jadi pami urang maca dina hiji bacaan teh urang pasti kedah mahamna leuwih luhur margi eta baca si urang nu urang dibaca teh bakal ameh bisa diinget dina waktu anu lila gitu. Anu kadua nyaeta maca sacara rinci nyaeta pikeun meunangkeun pamahaman ti sakumna bagian teks nya teu beda jauh sareng nu kahiji tapi mung anu kadua mah urang teh macana teh secara rinci pisannya. Jadi pikeun meunangkeun pamahaman jadi secara teratur rinci. Jadi urang teh tiasa meunangkeun pamahaman anu rinci oge gitu. Anu katilu nyaeta karakteristik maca intensif teh nu cara macana teh minangka dasar pikeun diajar nyurtian sacara alus sarta nginget leuwih lila. Jadi intina mah karakteristik maca intensif teh nu kahiji urang ngahontal ngapikeun pamahaman anu luhur supados urang tiasa nginget waktu ti jangka lila. Nu kadua macana urang secara rinci. Nu katilu urang kedah diajar nyurtian sacara alus sarta ngiket leuwih lila. Jadi urang si eta teh nu kurang dibaca teh bahan bacaan teh tiasa kainget dina waktu anu lila tuh. Sareng kumaha nu salajengna nyaeta teknik maca intensif. Naon upami teknik maca intensif teh? Aya upami maca teknik maca intensif teh nu kahiji teknik urang teh kedah kumaha beurnya aya teknik teh. Jadi cara maca intensif teh meureun teknikna teh nu kahiji kamampuana maca gancang, kamampu nu maca gancang. Jadi urang teh kedah macana digancangkeun gitu di. Nu kadua kamampu pikeun mikawanoh kecap referensi sareng gendeng. Jadi urang teh pikeun mikawanoh kecap referensi. Jadi urang teh kudah apal naon kecap-kecap nu referensi teh. Anu katilu nyaeta kamampuan pikeun mikawanoh pola alinea. Jadi dan anu kaopatnya kamampu mikawanoh pola wacana. Nya eta teknikna teh aya 4. Anu kahiji kamampu maca gancang, nu kadua pikeun mikawanoh kecap referensi, nu katilu kamampuan pikeun mikawanoh pola alinea. Lajengnya ca di dieu teh santosna tah di teknik teh di dieu cara maca intensif teh kudu kedah kumaha. Janten lajeng pamicarana maca intensif teh nu kahiji nyaeta ngabacana teh kedah pinuh konsentrasi geuningan. Janten urang pami hoyong ngahontal carana maca intensif teh nu kahiji urang ngabacana kedah pinuh ku konsentrasi. Anu kadua matana teh kudu taliti geuningannya kana bacaan anu ku urang keur dibaca. Jadi nu kadua matana kedah taliti. Anu katilu teh kudu ngamaham leuwih kana persoalan anu dibaca tian carita eta. Sareng katilu kudu nimbangkeun kana rujukan. Janten pami urang hayang ngahontal kana maca intensif anu bener nu alus meureunnya aya cara-carana nyaeta nu kahiji urang teh kedah macana kudu pinuh konsentrasi.
anu kadua matana kudu taliti urang dina pikeun maca teh, anu katilu urang kudu ngamaham leuwih kana persoalan anu dibaca. Jadi samemeh urang ek nerangkeun di kabatur teh kedah apal heula, kudu pokona mah kudu urangna ngamaham heula kana isi bacaan eta. Anu kaopat nyaeta kudu nimbangkeun kana rujukanna tuh. Nah tadi eta entosnya cara-carana orang maca intensif teh. Nu salajengna nyaeta tujuan maca intensif teh naon sih nya? Janten sagala-sagala lagi pasti urang aya tujuannya. Teu beda jauh sareng aya dina maca intensif. Tujuan maca intensif teh nyaeta nu kahiji kengingkeun informasi salaku bahan pikeun sawala. Nah, jadi urang teh bakal ngengingkeun informasi kanggo bahan urang sawala we nya. Anu kadua nambihan ilmu atawa napi wawasan. Ya pasti urang teh pasti dina urang geus ngalakukeun sagala teknik tina maca intensifna, urang teh pasti bakalan nambihan ilmu atawa napi wawasan anu langkung ageng deui. Anu katilu nyaeta janten manfaat sareng langkung sae upamina janten bahan diskusi umum. Tuh manfaatna teh entos ieu pisan. Manfaatna teh entos sae pisan dina maca intensif teh. Lajeng santos dina tadinya santos dina tujuan maca intensif teh aya geuningan jenis-jenis maca intensif teh. Anu kahiji aya maca taliti, anu kadua aya maca pamahaman, anu katilu maca kritis, sareng anu kaopat aya maca basa sareng maca sastra. Nah, di dieu teh jenis-jenis maca intensif. Urang cokot hijinya, cokot hiji contoh atau napi jenis-jenis maca intensif teh nyaeta ngeunaan maca sastra. Jadi si maca intensif teh sabenerna bisa dipake dina sagala sistem bacaan. Itunya. Nah, salah sahiji teh jenis-jenis maca intensif teh aya maca taliti, maca pamahaman, maca kritis, maca ide, maca basa jeung maca sastra. Urang cokot we dina maca sastra. Pami urang maca sastra nyaeta contohna teh urang nyaeta pikeun mangrupakeun urang maca sastra novel Sunda ge eta asup tina maca sastra, asup dina jenis-jenis maca intensif. Asupna kana maca sastra. Contohna teh nya pami urang maca novel bahasa Sunda, terus pami urang maca novel bahasa Sunda kan urang meureun pami urang ngalakukeun kagiatan maca intensif mah pasti urang teh bakalan menangkeun manfaatna ataupun bakalan ngarti kana isi novel eta teh. Nyata pami urang maca novelna misalkan kan tadi dina aya cara-carana maca intensifnya. Maca intensifnya nyata urang teh macana kudu pernah pinuh konsentrasi. Janten pami urang maca novel, urang teh kedah macana pinuh konsentrasi. Jadi dina maca si novel teh urang teh moal ieu naon cenah moal padu bacana wae. Urang kan pami novel seueurnya aya nu tebel-tebel berenanya. Pami urang maca we biasa teu ngagunakeun cara maca intensif, yakin ke hasilna oge bakalan biasa-biasa wae. Jeung tadi dina manfaat maca intensif teh beureun urang teh bakalan si leuwih ieu naon cenah si ingatan teh leuwih lila. Jadi pastilah urang teh nerapkeun eta dina maca intensif dina bacaan maca contoh jenis-jenis maca intensif dina maca sastra, dina novel mun urang teu diasupkeun otomatis urang teh moal menangkeun manfaat nu leuwih langkung sae. Jadi urang pami urang maca novel, urang teh kedah kumaha ieu aya dina tadi ge dicaritakeun dina manfaat cara maca intensifnya. Pami urang maca novel teh nu kahiji urang teh kedah ngabacana kedah pinuh konsentrasi, janten urang teh macana kedah konsentrasi heula. Anu kadua teh nyaeta mata urang disaprak urang maca novel teh kedah taliti kanu bacaan ulah ka mana-mana. Urang teh kedah macana kedah taliti di awal sampai akhir gitunya. Anu katilu teh kudu leuwih ngamaham pastikan santos urang konsentrasi, santos urang macana taliti, mata urang taliti ninggalian pasti bakal timbul pamahaman. Nah, pamintos pamahaman etos timbul karena persoalan anu dibaca tina eta carita, urang bakal leuwih maham deui. Itu sareng urang teh pasti bakalan tina maca eta teh tina manfaat maca intensif teh dina maca sastranya. Contohna maca novel meureunnya urang teh pasti bakalan kengingkeun informasi anu salaku informasi anu can ku urang apal. Jadi urang teh bakalan ieu cenah bakalan menangkeun informasi, bakalan nambihan ilmu atawa napi wawasannya.
bakal janten manfaat we kanggo urang upami urang dina bahan diskusi. Nah eta teh mangrupakeun contoh tina jenis-jenis maca intensif. Janten tadi atos disawalakeunnya tadi atos diterangkeun pami naon sih pami membaca intensif teh janten tos ka guar sadaya maca intensif teh tadi tos aya definisi maca intensif, terus aya naon anu di karakteristik maca intensifnya nyaeta tadi tos aya anu terus lajeng aya teknik maca intensif, terus aya cara-cara maca intensif kumaha urang tadi terus diterangkeun urang kudu konsentrasi jeung sajabana, terus aya tujuan maca intensif, contohna jenis-jenis maca intensif teh aya naon bae geuningan nya. Tadi aya maca taliti, aya maca pamahaman, maca kritis, maca ide, maca basa, maca sastra. Urang nyokot contohna dina maca sastra. Janten urang teh dina maca sastra teh tiasa geuningan diambil contohna teh urang maca novel. Tah sakitu nu kopihatur hapunten nya di dieu simkuring hapunten di dieu masih diajar hapunten bilih aya kasalahan sareng mugia naon anu tadi dikusim-kuring diterangkeun tiasa kacandak sapentingna hapunten bilih pamahana kurang jadi simkuring bade minuhan tugas akhir semesternya eta dina maca intensif anu ku ibu dosen Ibu Heti hatur nuhun mung sakitu kapihatur hapunten margi da kaleuwihan madatangan ti Gusti Allah sareng kakurangan madatangan ti diri abdi pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.